Wilujeng enjing salam kenal. Abdi Diana Aprilien Salim kelas 10 bahasa dinten Sabtu kaping 12 November 2022. Abdi bade lebet ka sekolah latihan teknika jeung ka gereja aya hiji aja acara di gereja. Abdi tos naik angkot. Abdi bade ka sekolah. Ieu abdi tos lampu berem. Abdi gerek turun angkot. Abdi parantos turun. Magedah mentas aya abdi bade ka sakola. Hayu urang malian heula rencana tos nikah. Entos hendak sareng rerencana, ayeuna rerencana abdi hoyong nyobain nganggo kostum dinten Senin ping 14 November 2022. Abdi ngali aya anak kucing di kamar tempat kostum keur diuji. Ieu ucing lucu pisan. Abdi dijengkeun ka bumi heula margi hoyong aya acara di gereja sareng bari ngantosan lanceuk gojek sumping. Abdi parantos naik motor nuju ka gereja. Kagiatan dinten ieu menang bade ka sakola nganggo latihan teknika sareng ka gereja. Diantos vlogna isukan deui ping 13 November 2022. Halo Abdi dieu ngangkat ka sakola pikeun latihan sareng ningali panggung pikeun pagelaran dinten Minggu 13 November 2022. Abdi parantos sarapan segala rupa. Abdi rek mangkat ka sakolah. Abdi parantos sakolah bari ngentosan rerencangan rekayasa. Abdi parantos aya di panggung ningali panggung nganggo urang tampil parantos eta urang balik ka bumi. Abdi geus naik motor dieu balik ka imah. Abdi entos aya di bumi kitu nganggo vlog ieu video ieu ngandung latihan teknika ka gereja sareng ningali panggung anu urang hoyong tampil. Oke eta sadayana atur nuhun.